Kemana nak? Uih. Oh, arek uwe. Lain diantarkan mal ya, jadi bisa nyulik di jalan. Iya, batur mah anu nganterkeun. Nah, si Neng kenal gentaing. Atuh kenalan lah burung Neng, are yang kenal mah yuk. Oh, ndak kenalan, atau kenalan mau di jalan di imah bae. Mari besok ini kayak masih apa tadi punya. Tapi kan tuturkeun ya. Pak Neng tinya oh imahna, tuturkeun bae lah. Hei Dam, Naon, Dek? cewek tadi gelisnya. Atau dia cewek yarang lagi. Woi, Black, di mana dia? Terus nganjang ti orang dak. Bener dia Black. Mana Rangdana Black? Tuh, Rangdana lah. Ya, sok Black, kokoloh anda mah. Ulah kok unus dia. Atuh kira-kira bae dia mah Black. Kau nus mau bikin teh makan upiat kita yang mah. Ih. Purosa tam seta nawaran Rangda kayak yang kolot. Heh, ai. Terus di dia bae. Ngobrol mau kita mah. Pan yuk imah dikunci ke mana ya, Abah? Apakah sawah gitunya? Garati amat, perang sengginya cacing ya. Hi. Masya Allah. Cacing perang senggi. Yuk. Oh, Hei. mana cacing nap? Oh, wah, ayo menang tilu mah. Hah? Menang tilu. Di mana dia? Iya yang cakap usap. Oh. Ayo siap. Ayo siapa baik orang tuh. Ayo. Mau nyari wadah neng. Yuk. Mau apa? Kak. Black. Nah, di pagar mah Black. Oh iya Om. Tapi yakin gue tahu dari dia ya. Kalau dengan dia yang di pagar gitu tah. Ayo kamu itu. Ayo. Sore sana ya. Tapi gelar dia dong Black di belakangnya. Asli ya tahu. Tapi cuman kapanggil kuno bogan orang cerekan kan. Bira gede ya dambe, bira dijual poin. Mudah-mudahan nih lebaran haji mah poin kajual dambe ya. Berbutuh duit yang soalnya. Doang nih parat geus cukup ya. Nu ada dambe ulah garalaknya dinya duaan kudu akur. Kudu nengos sawah deh ya nya maraban bengges cukup doang nama ya. Cukup. Mudah-mudahan arah ya iya anak aing di mah ya. Ya, aing mah kudu nengos sawah ya. Bisa anu ngesep belut doang mincakan kacang aing. Betahna aing teu ngesep belut, eta ku ngalayakan kacang bari ngala di buahna aing. Geraget naon tak anu ngesep. Tepu buah aing belutna dialah major ting aing mah. Eta mah belutna najan dialah kabeh ge sasawah sabodo amat aing mah teu peduli. Yang penting kacang aing kitu ulah dialaan. Bari dileyot di tangkalna ge. Kapanggih kukurundungan galangan aing mah ku aing tanu ngesep mau teh dipeupuh ku aing gerebe. Angin lama ti Bapak balik. Jangan orang aja. Oh, di mana Bapak tadi? Marban mbek, kepipir. Nenek Bapak marban mengges nek ka sawah deui nya. Dia Bapak nitip kopi tah. No ada tungguan nek.
Mana Black dia mah? Coba doang lah begitu. Kalian entah, ini mau yang tadi lah. Enggak lah Om. Tuh awas dia mah. Awas. Tuh nyari dia baik tuh dia tuh. Kira beh. Berapa Dia tak ngejar ya. salah bangku duaan dia mah. Itu ya. Boros asa. Ini dia nya. Mana Black dia mana yang mah? Black ayahan Black ya. Segala pe, benang ku dia. Dia mah harak pang saya masalah yang kuduaan deui. Boh, Black. Ngakan dia mah Black ya? Black, bener ngakan yuk. Aing ngakan dia mah. Wai, dia makan kacang batu, Roy. Ada nu boga tuh. Ngomong beja. Hayang manyokot beh. Ya. Mun rekan teu kapang gini yo. Sa dia awas dia bawa kabel nu boga data. Tapi iya buah iya di siaran tangkal nama kueng. Oh, ayana beuti muris ya. Dibawa balik kueng jeung diangeun ni lumayan ya dengan sangu. Bangsat, paingan ni kacang aing tereh beak, koreng nu ngeuseut duit bae tadinya duaan. Lain kita sebeun heula kueng tabudakeun. Kudu menang nyemprot kacang lagi jorting modar-modar ngakan kacang. Mana Black yang dia mah? Ngalah tah dia mah. Ya cacing ya akan dia. Aduh ku dia. Urang ngalah beh. Mun 10 teu meunang urang. Oh. Black. Mau lecehkan nu boga nih urang Black. Wah tuh. Memang. 10 teu meunang. Rai makanya galak cina di nu boga ieu. Lain ieu budak atuh dikepar mah kacang aing kateun kabeak ti bangsat tuang kuai. Woi. Embe dikepar lintu ngeuseplut dari ulah teh kacang aing beak di pajuhan. Menang mah disuridang kueng dari ya. Tuh, ieu sendal nama doang na ieu. Gerak kueng di urusan bae nyusul pasti nu bogana disuridang kueng sekalian. Bolo ontang lang kacang batur deui. Cek aing ge Black dia mah tengah teh kaing. Goreng eta Black. So, jawara Black. Oh, reng. Jawara teu bogana. Dia mah ceng Black ulah dialan tak kacang. Ngeun sendaleh ieu. Ka mana ya? Kueng katincak dia mah di ditu. Oh, ini dia mah. Atuh mah jadi neng ni ngecar beda nu bogana. Aduh, kumaha ya? Tinyawa aing. Atuh main dah ieu mah. Tungguan banyak. Oh, Kayak euy balik kayak eta. Engko mun teu dibawa deui. Nah, aing lamun boga sendalna kieu kan teu kudu nyusulan aing nu ngadara kacang aing tadi. Ieu bae kueng diurusan. Mahali sendalna soalna pasti nu bogana nyusuli ka maing. Eger pan ngaranna sendalna ge ieu. Mahali sendal. Mun tah mah saduana coplok na sendal ongkoh kueng bisa dipake. Ieu mengen hiji gerak kueng make nu kanan doang. Ngapa kacang perang kunon ya? Kumat di meureun. Pasti nyusuli nu Ay, boga bapak sendal. kunon kacang perang bae. Ngecempreng dari ya. Ay dada ti marana bae. Arulin bae len ngejo naon di imah. Aduh, bener bapak kunaon. Kalah nyuntak kacang anu maling di sawah. Jorting atuh Pak kacang di sawah ieu. Hoye nya kana kacang ge hook. Oh siang karena kacang sawah mentok hok amat. Nggak kebelan malah naon bisa beak ka kacang-kacang dari ya. Zaman kuari nyosorangan pan. Segera nyarang kayak itu tuh. Sabari bapak. Lah ini budak kacang amat gempangna. Tinggalin neng mah mana tinyaho deh ya. Nu ada nek nyanguna ulah bieteng. Bapak mah tersep ke jobe mah. Capek budak-budak nu maling kacang. Di mana bae dia Neni? Geus ulin. Ulin bae dia mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pan ngeunah duaan ya. Ka mana hiji deui? Saha?
Atuh nu tadi teh Gon, anu panggil itu tadi jalan, ngajak kenalan, kebe cenah di imah geunya susul bae cenah. Oh, Aas, keur nyangu di dapur. Coba titah ka dieu lah sakedeung bae, hayang kenalan. Aya ditu kuat kitu hayang panggil kira titah ka dieu. Saya tulun nanya ke anak kan. Ngeganggu betul keur ngejo. Moal bisa burit. Lain saya Cik sah aja karke jam 5. Oh, burit ngeganggu bae. Tengah wanci kuaring nganjang. Dasar parusi ngaing balik ti sawah. Beraneng wae na teu kuat hayang panggil. Berat tuh neng teu kuat hayang panggil ya. Hayang panggil saya dia. Jeung si kuning. Neng aya teh sa. Bapak, Gerak kejol. Bantuan ngejo eta dari ka itu. Nongkrong di luar bae burit. Lain perlu non dia kan dia. Gua hayang papanggil jeung nu kuning. Ulah basa-basi dia nanyakeun si kuning segala macam. Ngomong bae dia nek nganjang ka anak aing. Gua mau mang hayang nganjang. Lain wancing nganjang ieu mah geus burit, wancing ngejo. Balik dia kitu. Mang Balik gepok poe Oh, dia. Nek balik. Tengah wanci dia doang di bebet nganjang dia. Mang. Oh, dia kan nongeng kan? Tah. Oh, dia bangsat poang. Karasa ku dia tah, ang ditambah di dia koeng.